Hello, my friend. Aduh, Sugan teh kalapa. Gusti Sugan teh kalapa. Ai teh teh jami geuning. Geuning ieu teh jelema kan sa. Deudeuh teuing. Si oreng teh bapak-bapak. Ragrag tiluhur. Empes-empesan keneh kan sananakeun hirup keneh jelema. Ngan beureum teh eling. Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna marangan sampean duaan. Muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya sageut. Kita polisi kita servis. Singkat. Eli geuning. Dah. Ai akah hirup. Hirup demi Allah euy. Hari sileung euy. Naon hari sileung? Nyeta kuring mah pae. Hayang nyari sia deuleu. Hayang aladina kapsul inumul. Udah. Wah, malaikat. Lah. Malaikat. Waduh. Tingali dola aya budak ngora euy. Walu. Gusti. Lain ieu jelema mun kasep-kasep teuing ieu nya. Turunan babah juga dong. Turunan babah euy. Kasep tu jeung sipit teh. Babah mana? Babah Cirebon. Kunaon sampean rag-rag bieu ka dieu? Nepi ka teh elingna. Dikersakeun kaula melekung ka Maha Agung Wijabrata Kahyang Maha Sukma. Anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot. Dikersakeun mangitana beureut kudu panjang umur bulan. Ade saha teh aden teh? Saha teh aden teh? Asa asing di lemur lima aden teh sieun. Olah, asana mah pernah. Ngaran kaula sumu Jaya Sakti. Suruh tergantungan teman. Jaya Sakti. Jaya teh 27 jeung 8 dola 27 jeung 8 sabiji 35 jeung 7 35 jeung 7 42 nya ayo 4 jeung 2 genep jeung 11 jeung 11 genep jeung 11 teh 17 cokot 4 cokot 4 17 tinggal 13 cokot 10 cokot 10 tinggal 3 tatiluan itu dewek si lain Kadinya pengen. naon maksudna nya nya teh teuing yang medalieur itu nuhun atuh kula dah di mana linggih teh kaula anu mawi kaula teh ieu teh tihor manihor
hor teh 5 mani hor teh 14 5 jeung 14 ya wae beriji anggeus gandeng oh 5 jeung 14 teh gandeng alah bade kaula teh bade nepangan Bapak Semar bade nepangan Bapak Semar uluh nakacan uninga naon maot aduh ieu teh kumaha kawas lain kakolot teh cicing tong pipileuh kana urusan politik cicing moal ngarti jeung Bapak Semar teh maot lan iraha abdi ge teh kantos terang duka tahun sabaraha duka tahun Masehi Jika zaman Belanda duka tahun Mas Jono jadi saliraga teh apa henteu kan aduh dedeh teuing eta Semar ai Semar mah aya keneh kumaha ieu teh ngomong teh nya ngomong dalam hitut kumaha pan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar mah meureun aki dewek si eta mah bener teuing bener teh kudu kitu nyarita hukum mah lamun nyaritakeun hukum lamun panjang tong wani neugdeug mun pondok tong wani nyambung ngadek kudu sacekna nila saprasna nya cek nyana lain cek lainna rek abis rek beueur akan tah kitu euy wong tua gawe wetan wong akeh pada kelingan bener teh ya dataran nyambung sia teh mah kaituna mah dupis salira teh saha abdi teh putra Semar jadi Semar mah aya keneh aya aduh nah atuh jadi nu maot mah Bapak Semar nya kaula salah nu masak udah sameunang nah dengekeun nu ngarti mah kitu IQ na tinggi budak ieu oh bisa jadi nya geus sok di budak pariksa ka laboratorium udah hamil teh hamil aku jeung tes darah saha kakasih teh abdi ya da cari ningat karena abdi Michael Jackson abdi wah penyanyi teh ieu mah penyanyi sampean ai itu aya Dija mana we sia mah ieu ai manehna hayang Michael Jackson ka aing Dija pada jangkung mah nya kurang mana di jate BE tukang Cianjuran itu kaleresan pisan atul upami leres salira putrana Bapak Semar mah dadas injuna oh nya putrana Semar nuhun kaula teh bade dedeheus maksudna aya nu bade ditaroskeun ku kaula dulu saya itu lain maksud nabisan mah bade aya ditaroskeun nuhun ulah nu mawi anu teh buka kumah nasibna Semar teh ulah nah pada neungeulan pada ngepung ulah nah bangsat panjenengan coba kasih ka kolot teh aya tamu ti astina sarombongan maksudna teu pira nyuhunkeun enong ai enong teh dipasih menuju bulsa teh kabawa angin naon teh enong teh nepi ka teu penak deui pajar abdi pedit doreng aya tinakan anarkis ular imah dieuneuk-euneuk nepi ka runtuh keur mareyon eta masjid ngelebar masjid karek menang nyieun abdi can dikentengan-kentengan acan kantun pasang bata bata di karek tilu siki kita ke panimu ayeuna teh dikepung wakul buaya mangap
maksa minta naon minta enong aya enong na teh wah ngacelang buka ka mana pajar kan diheureuyan ku abdi atuh kunaon diantep boga bapa disiksa kitu apa dialungkeun rag-rag di dieu tah teh bade ka deui abdi teh yuk jeung kaula tuman manusia nu model kitu alah nuhun atuh Aden di mana na balik di jungla nanti heula kapal idinya dibja sakedap aing bade ngaliwat nah atuh ka dieu ge da lega oh heueuh simkuring atuh tinggal persisnya Mickey Mouse ayo pada See